Duh, Gusti, hidup dari seribu-ribu teh. Sayang udah ge mani ribu. Aduh. Dan datang piduit teh, atuh ka dieu nya Gusti, nu agung. Aduh. Keron siap pedut di dia. Kadeudeuna ku sia keureunan koplok. Iya, tapa mah tuh kok hampeg gitu nyarios. Da aing mananya, mungkin tuh aing trek main sia. Tara-tara sia kadek naon koplok. Nyata urang maya maksud ka dia teh. Maksud naon saya teh koplok ka dieu teh? Piduiteun lain. Yes, sia makana piduiteun teh kos kana naon. Urang mah ka dia teh rek ngabejan ka maneh. Boga rokon teh. Entar rokok ya aing atuh kuat sumut tahang anjing. Citi anjing, kalau mentak udud ka dieu. Teu nyaho aing teh boga udud. Si koplok. Ari sarua kere mah jeung ai anjing. Ayeuna mah nang udud kumacarana heueuh. Ayo siap lah. Kira-kira sia boga pe ududan di mana ya? Aya Di mana? tuh Di itu di mana anjing? iya gampang aya. Oh, heeh aing baru dapet nya. Apa? Heeh. Siap. Tapi ieu aing bingung. Kumaha ya menta dapur kan baru dak itu mah. Gampelit mah ge men Gampang. Iya, enak mah. Namun pura-pura minjem korek. Oh, pura-pura minum korek. Terus ge sekalian Sekalian. antara Bagus. Siap. ini aing Ayo. Kelas lagi. Lagi di mana Oh, aing seru. Aing coba. Anjing, siapa kebiasaan goblok ayo dengan gitu. Sia, rujit anjing. Nikmat kayak mau nyol itu Paul aing baru tua ini. sinanau Baru barudak eta teh. heeh. Aduh anjing sumput kan naya rokok jeung kopi Ku teu boleh minta udud gini mah. anjing biasa sih eta mah dieu ke urang lagi karek jadi omongkeun aya barudak nu dua itu anjing maka dia minta udud euy Di mah jauh ti minta udud geraknya. sumput kan mun bisa manu balik anjing Bos. Sabar, Bos. Aduh. Nah, itu atuh tiris-tiris kieu mah ngopi, ngarokok nya. Aduh. Naon? Ieu teh naon? Kopi mah aya rokona eueuh. Ada teh baru ngarokok. Iya, ketika belum ngerokok mah. Paling minta udud gitu. Nah, Aing makan dia tadi nyem korek kasia. Moga teu korek. Oh, gak korek. Ini nyem. oh ya, sia mah ngahina ka aing teh ngarokok. Korek. Ieu mah Seganya ngerokok naon? Seganya ngerokok naon? asli.